Bismillahirrahmanirrahim. Marodur rasuli ari ieu eta tedamangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji, badaa ngamimitian ngawitan naon marodur rasuli tedamangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awakhiri sofari dina tungtung bulan Sofar minas sanatil hadiyata asarota tina tahun ke-11 minal hijroti tina hijrah. 2. Fastamarro tuluy narima tumerus Kanjeng Nabi maridon dina tedamangna salah sata asyaro kana 13 naunana yauman poena kana bukti fi asnaiha eta tetap dina tengah-tengahna itu salah satu asyaro yang takilu ari narima pindahna Kanjeng Nabi ila buyut ya azwajihi ka pirang-pirang bumi pirang-pirang garwana Kanjeng Nabi. 3. Wala mastadda jeung samang-samangsa banget naon maroduhu tedamangna Kanjeng Nabi istadana nyuprih izin Kanjeng Nabi hunna kaitu azwaj ayu marodo kana yen di tedamangan Kanjeng Nabi atanapi dirawat Kanjeng Nabi fi baiti Aisyah di bumina Siti Aisyah. Fa'adina teras ngidinan itu azwaj lahu ka Kanjeng Nabi. 4. Walamma ta'adzaro jeung samang-samang saripuh alaihi ka Kanjeng Nabi naon al khuruju kaluar ila sholati kana rek migawe salat qala ngadawuh Kanjeng Nabi muru Abu Bakrin kana lapad muru Abu Bakrin muru kudu marentah maraneh kabeh sahabat Abu Bakrin ka Abu Bakar fal yusolli tuluy supaya salat itu Abu Bakar bin nasi sarta jalma-jalma parodia ridho kami Farodia mikarido hu kaitu Abu Bakar saha alaihi salatu wasalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalifatan kana jadi gaganti lahu pikeun Kanjeng Nabi fi hayatihi dina waktos jumenengna Kanjeng Nabi. 5. Falamma sami'at maka samang-samang sanguping saha al ansoru sahabat Ansor bistida di marodihi kana narima ripuh tedamangna Kanjeng Nabi ijtama'u narima pakumpul itu Ansor fil masjid di masjid fa'alama tuluy masihan uninga saha al abasu Abbas Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijtimaihim kana narima kumpulna itu Ansor wa isfaqihim jeung narima duka citana itu Ansor. Genep pakhoroja teras keluar alaihim ka itu Ansor saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'subar rosi barina anu dibeungkeut sirahna yakhutu anu ngageter naon birijlaihi kalawan dua sampeana Kanjeng Nabi muttaqian barina anu digeneng Kanjeng Nabi ala aliyin netepan ka Sayyidina Ali wal Fadli jeung Fadl wal Abbasu sareng ari Abbas eta amamahum aya dipayuneun itu Ansor hatta jalasa sahingga cali Kanjeng Nabi fi asfali mirqatil minbari dina panghandapna tangga mimbar fahamida teras muji Kanjeng Nabi Allah ka Gusti Allah wa asna sareng ngalem Kanjeng Nabi alai ka Gusti Allah sumaqala teras ngadawuh Kanjeng Nabi ayuhan nasu kana lapad ayuhan nasu he jalma-jalma balago geus nepi ni ka kami annakum saanyana aranjeun kabeh takhofuna eta mikasieun maraneh kabeh min mawati nabiyikum tina maot nabi aranjeun kabeh hal khulida naha dilanggengkeun saha nabiyun hiji nabi qabli anu samemeh kami fiman dijalma ba'asa anu geus ngutus saha Allah Gusti Allah
fa khallada tuluy dilanggengkeun itu nabi fikum di aranjeun kabeh. Ala inget ini sayeuna kami lahikun eta anu bakal nepungan kami birobi ka pangeran kami. Wa innakum jeung sayeuna aranjeun kabeh lahikuna eta bakal nepungan aranjeun kabeh nikah kami. Pausi tuluy ngawasiatan kami kum ka aranjeun kabeh bil muhajirina ka pirang-pirang sahabat muhajirin al awwalina anu ti heula kabeh khairon wasiat kana kaalusan.